Tuh deh si Parman boga anak ge ngebadek selusin. Mana sih Rohana? Hayang hirup sangsara. Jantung. Malah hirup ana senang. Udah selakina yang kegawe walaupun loba anak. Carak boga selaki aing. Boga anak hiji bae ge heula. Oh, bantu-bantuan jasaan kena kekolot. Komodei selaki. Pemikiran cak juri. Tuh si Parman. Awak tinggal tulang. Masih kuat bae hayang gawe naon ge ngunduk kelapa, ngunduk pala, jujong di sawah, batur derep iru derep. Teu carak salaki aing. Tapi ari geus nele organ. Kegancangan. Aya kelapa 3 biji ge dijual. Pakai modal main kartu. Ngomong kena batur mah. Omongan. Sok jelema kaya. Teu mikir ari balik. Harga sambel delan. Mending aing hirup jadi janda. Kos kieu daripada salaki. Pemikiran kudung bedul. Ngomong kana batur mah kadang nu kadang nu jelema nu boga serangan. Kadang jelema boga pakaya. Boro-boro boga pakaya. Hirup masih numpang kena kolot. Jelema unggul poe tahaling-haling tis bikang. Lalaki naon car kitu? Laki kedong ambeien. Leuwih tis bikang deui. Teu hirup boga